wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alainal arjaq wa tuhasinu biha alainal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim, amin. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika, amin. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika, amin. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika, amin ya Allah ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, budak ngora, pamuda nu kudu simkuring dipihormat. Secara tidak langsung urang sarerea kalawan izin Allah, kalawan irodah Allah, dina sore ieu urang bisa kumpul ngariung dina raraga ngalaksanakeun parentah Allah nyatane tolabul ilmi. Hampura bapak ibu jisim kuring maloba nu dicaritakeun, maloba nu dibahas urang langsung baik kana pokok permasalahan. Survei membuktikan, ulama maparin uninga bahwa sing saha bae jalma nu hayang bagya dunia jeung akhiratna, ulama mere ciri ku sababaraha perkara. Di antarana bapak ibu sadayana hiji pisaur ulama jahidan fid dunya wa ragiban fil akhirah. Tapa dina masalah dunia jeung mikaresep kana perkara fi akhiratna. Teluluwihun dina masalah dunia tapi mikasono kana pagawean di akhirat. Contoh terutama dina masalah bab rumah tangga, nu jadi salah kita kade bapak ibu sadayana. Kang Ojon aya, Kang Ojon aya. Oyo sorry Jon, hampura Kang Ojon di tamut naminya ya ku jisim kuring. Terutami dina masalah bab rumah tangga nu jadi salaki lain ngan saukur mikirkeun eusi peujit jeung bungkus kulit, tapi terutama nu jadi salaki ngelmuan nu jadi pamajikan, lamun seug nu jadi pamajikan bodoh banget dina masalah agama. Eta utamanana mah. Da jigana teh lamun seug urang bapak ibu sadayana bontongor kosong bolosong dina masalah ilmu agama, ini isuk balik subuh, ini tisuk balik tepi ka memeh isa, dipapageun ku pamajikan ku pertanyaan bari urang tipis tina kayakinan cek pamajikan teh bapak atawa aa duit ngan 20.000 deui beas ngan saleter deui cing kira-kira lamun kosong tina kayakinan pipapa ku pamajikan seperti kitu bari awak keur capek jigana mah piring pejet salosin dampal suku ngalayang kana beungeut pamajikan. Naon sabab ditarimana ku ibis iman jeung kun ipis kayakinan. Coba lamun seug urang kayakinan pinuh kanu maha kawasa, iman kandel ka Allah Subhanahu wa taala, cinta ka Rasulullah. Ini isuk balik memeh isa dipapa ku pamajikan seperti kitu nyaritana. Kumaha cing bahasana digorowan da pamajikan teh. Lain dicarekan lain kumaha bahasana nyai bager ka dieu heula sakedap. Lain ka euceuk lain, ieu mah ka nyai wawadulang ulah naik ka panggung euceuk mareka naonan ka dieu. Nyai ka dieu sakedap cek salakinana teh. Aya naon aa bahasana ge panayeuna marada galib, ka salaki teh nyebut aa. Ka dieu bager calik di dinya teh bade nyarios mohonna. Nyai tadi nyarios naon? Kieu aa beasana urang tengan saleter deui, duit ngan 20.000 deui,
da sanajan bari leutik keneh ge budak urang teh pan hirup da age nya budak teh hirup kusabab hirup beki jajan. Naon jadi masalah Nyai? Beas ngan saleter deui duit 20.000 deui mangkaning meureun eta teh sakalian diisukan kumaha pada duhurna ari Nyai salaki nu bertanggung jawab kanu jadi pamajikanana bisa nganangkeun hate nu jadi pamajikan geringrang bimbang dina masalah bab rezeki. Contoh cek salakina teh Nyai ayeuna mah tong maka mikiran poe isuk isukan rek liar rek ikhtiar deui ngalaksanakeun parentah ti nu Maha Kawasa. Ayeuna mah muji syukur kanu Maha Kawasa alhamdulillah ka Gusti Allah. Ku sakitu oge urang geus alhamdulillah masih keneh aya sangueun keur poe isuk jeung jajan budak keur poe isuk sakitu ge da cukup. Urang syukur muji syukur kanu Maha Kawasa. Kitu tah salaki anu kanal ku ilmu iman pinuh kanu Maha Kawasa. Beda deui jeung nu bontong orgos tadi pan pejek pamajikan bisa jadi dulur leres gitu. Ayeuna boga ilmu mah geunah ka bina-bina. Diteruskeun pan ku sabab cenah Nyai urang teh hirup di alam dunia teh moal aya nulana da can aya bejana sanajan jenderal pangkat mak 7 sanajan pangkat presiden ceuk batur mah raja datang malaikat maut pan Nyai moal aya anu bisa nolak kabeh oge jengkar dituruban pada ngarorog ku pada ku rahayat ku masyarakat gitu. Mohon cenah abdi ge ngarti pelabadinya mada abdi ge sok ngaos syukur we pandit tah ku kami peperining kami tara bisa ngelmuan jeung mamatahan iwal ti ayeuna meureun diguruan ku abdi saperti kitu teh kitu teh. Jenderal pang bintang 7 datang malaikat maut sarua Nyai sedengkeun jaga mah di alam akhirat tapi di alam kubur samemeh alam akhirat nu ditanya teh lain masalah jabatan, lain masalah harta, lain masalah eusi peuji, lain masalah bungkus kulit. Tapi pertama ditanya ku malaikat mungkar nakir adalah kalimat marrobuka gitu. Kartos ibu bapak kartos. Syukur. Kaharta dia heula sagalahan ayeuna mah kahari heula sakitu bapak sadayana teh. Marrobuka. Da beda urang mah jeung Abu Nawas. Abu Nawas mah cek dongeng bejana maut nate di alam kubur nih bisa nipu malaikat tika malaikat bingung ibu. Ari bapana nya kumaha bapana cenah. Ai mana hayang penasaran Nyai arek ngadongeng ari dengekeun atuh arek cek pamajikanana teh. Geus dilapan cenah arek tanang ngadongeng baheula we keur anyar panganten ka abi teh. Ayeuna sok atuh ngadongeng di heuh dengekeun nya heuh siap. Cek pamajikanna teh kumaha kitu Abu Nawas make bisa nipu malaikat. Abu Nawas mah memeh maot wasiat kanu jadi bojona cek Abu Nawas wahai istriku di mana aku meninggal jangan kau kapani aku dengan kain yang bagus tapi kapani aku dengan kain yang kucel dan dekil. Tadi ngadaang roti dia ngadaang belum sampai jadi bahasa dicampur gitu. Duh ke Abu Nawas dipundut kuno rahayu dicandak kuno Maha Kawasa maot ngarana dilaksanakeun amanahna dibungkus kuno jadi bojona tadi kapanan ku kain kapan anu geus dekil bari kucel nu penting bersih tina najis da kitu amanah Abu Nawas. Rub dirurub singkat carita dicana ka alam dicana ka kuburan dikurebkeun sapada ngalengkah anu ngatekeun tujuh lengkah pacek nabi dongkap malaikat mungkar jeung nakir nanya ka kamu geus anyar pupus teh cek malaikat muntakir marrobuka ka Abu Nawas ditaros Abu Nawas mah kalah seuri malaikat muntar nakirna teu nyaho anjeun ieu mah kaula mah lain anu anyar maot atuh tingali tina kain kapana geus kucel jeung dekil kieu malaikat bingung geulis bageul cek pamajikanna teh ka bapana heupan caritakeun ngawangkong antara laki jeung salaki jeung bojo ieu mah ibu meuni molotot kitu ai mah tik salakina teh mah nya cenah aya malaikat bingung apan dongeng sok ganeng ari maneh ketam dongeng ngaranna cek Abu Nawas ai malaikat mungkar nakir nah anjeun nanya ka kami bari seuri teh apan kami memayit anu geus lila tingali tina bungkus kapana geus kucel jeung dekil kieu malaikat tika teu jadi nanya Abu Nawas ditingali kain kapan kucel ari tangeuna anyar tika balik jeung bangbatna eta malaikat muru deui kana maut anu anyar Abu Nawas waliullah ari urang heueuh cenah arek moal cenah amanah kitu ka abi engke ku abi dibungkus kuno kucel jeung dekil entong ari kami mah naon sabab da kami lain cara Abu Nawas wah waliullah ari kami mah pan waliullah itu ulah
cenah bapana geus atulah kami ge ngarti cenah. Syukur kami bunga-bunga salaki cara bapana teh kami geus lirang dina masalah bab rezeki, kami geus bingung dina masalah bab dicapekeun jeung bungkus kulit, tapi kami tenang dibere sakitu ku bapana ayeuna mah urang salat berjamaah we isya jeung kami teh hayang dipimpin ku bapa geus salila ieu can pernah berjamaah jeung bapa. Siap cek salakina teh. Maneh boga wudu, alhamdulillah aya keneh. Ari bapa sarua calengkeung salakina teh ini. Geleger komat awewena cek salakina teh usolli fardol isya'i. Ari aweuna teh ngomong bapana salatna tong lila teuing. Emang aya naon? Apan ayeuna teh malam Jumaah? Heuh da kami ge apal. Aya naon kitu malam Jumaah? Apan kami teh sok ngaji ngadenge beja ti kiai. Bejana cek kiai cenah lamun wiwisana sakali malam Jumaah sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Ari maneh naon ari wik teh? Da kami ge teu apal cenah ngan beja eta mah ngan cenah cek budak ari ditanyakeun ka wik teh euneuk-euneuk antara kami jeung bapana. Eta mah teh kudu dicarita. Lamun sakali wik malam Jumaah sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Kumaha lamun 10 kali nyai sarua jeung ngabunuh 700 Yahudi. Kumaha lamun 100 kali nyai eta mah sarua jeung bapana ngabunuh abdi eta mah ulah da moal kuat ngesot. Ieu hiji carita hiji salaki nu tanggung jawab kanu jadi pamajikanana lain ngan saukur mikiran eusi peujit jeung bungkus kulit tapi bisa mawa nu jadi pamajikanana bagya dunia bagya akhirat. Salah sahiji cara ajak menjadi pamajikan sina tumari mah kana ayana apa adanya dina masalah dunia, ajak menjadi pamajikan supaya resep kana masalah perkara akhirat.